Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Sanggeus nyarios kitu, Yesus angkat ti Galilea ka daerah Yudea peuntaseun walungan Yordan. Nu naluturkeun loba pisan, sarta anu gareringna ku anjeunna dicalagerkeun di dinya. Aya urang Parisi anu nyalampeurkeun ka anjeunna rek ngadoja. Nyoal kieu, ari hukum agama urang ngidina lalaki nyerahkeun bojona kulantaran naon bae? Waler Yesus, naha aranjeun can maca kitab suci anu nyebutkeun yen waktu kalik mimiti ngadamel manusa, ngadamelna teh lalaki jeung awewe. Jeung Allah nimbalan, ku hal eta lalaki bakal ninggalkeun indung bapana tuluy ngahiji jeung pamajikanana, sarta dua anana jadi satunggal. Ku sabab kitu, dua anana geus lain dua deui tapi hiji. Kulantaran kitu, anu geus dihijikeun ku Allah, teu meunang dipisahkeun ku manusa. Ceuk urang Parisi, geuning Musa ngayakeun aturan yen lalaki kudu mere surat talak ka pamajikanana anu diserahkeun. Waler Yesus, Musa ngidinan soteh nyerahkeun lantaran aranjeun hese pisan diajar. Keur jaman ngajadikeun mah teu aya aturan kitu. Nu mata kaula ngabejaan, lalaki anu nyerahkeun pamajikan, padahal pamajikanana henteu nyelewer, lamun kawin deui jeung awewe sejen, eta lalaki teh ngaranyed. Ari ceuk murid-murid ka anjeunna, upami antawi salaki sareng pamajikan kitu soalna mah, atuh langkung sae henteu kawin. Waler Yesus, pangajaran kieu lain keur unggal jelema, ngan keur anu geus dikersakeun ku Allah bae. Sababna jelema teu bisa kawin teh rupa-rupa. Aya nu geus perbawa ti barang lahir, aya anu dilantarankeun ku pada jalma nepi ka teu bisa kawin. Aya oge anu ku tekadna sorangan ngarah lugina kumaulana ka Allah. Anu bisa narima ieu pangajaran pek lampahkeun kitu. Aya nu marawa barudak leutik ka Yesus sina ditumpangan panangan jeung didungakeun ku anjeunna. Tapi ku murid-murid dicarekan. Saur Yesus ka murid-murid, "Ingkeun eta barudak teh sina ka kami, ulah dipegatan. Sabab karajaan sawarga teh nyapikeun jelema-jelema anu hatena saperti hate ieu barudak." Tidinya barudak teh ditumpangan panangan jeung didungakeun. Geus kitu anjeunna angkat tidinya. Dina hiji poe aya budak ngora datang ka Yesus. "Pak Guru," carekna, "lampah kumaha anu sae, anu kedah dilakonan ku abdi, supados tiasa kenging hirup langgeng." Walerna, "Kunaon nanyakeun mana nu hade? Nu hade mah ngan hiji. Ari hayang bisa menangkeun hirup mah, lampahkeun bae parentah-parentah Allah." "Parentah anu mana?" carekna deui. Waler Yesus, "Ulah maehan, ulah ngaranyed, ulah maling, ulah jadi saksi palsu. Sing hormat ka indung bapa, jeung kudu nyaah ka batur cara ka diri sorangan. Eta mah parantos dilakonan," ceuk eta budak ngora. "Kedah kumaha deui?" Walerna, "Ari hayang sampurna mah jual kabeh sagala kaboga hidep. Duitna serenkeun ka kaum miskin, geus kitu hidep ka dieu, tuturkeun bapa." Dipiwarang kitu teh eta budak ngora balikna nguyung, sabab loba pisan harta bandana teh. Yesus ngalahir ka murid-murid. Memang kacidahesena, jelma beunghar mah asup ka karajaan sawarga teh. Sakali deui, ceuk kami kacidahesena
jalma beunghar asup ka karajaan sawarga. Leuwih hese tibatan onta moncor kana liang jarum. Ngadarenge kitu teh murid-murid mani arolohok tuluy naranya. Upami kitu mah atuh saha nu tiasa salamet? Yesus neuteup ka maranehna. Geus kitu saurna. Mustahil soteh ceuk manusa. Keur Allah mah teu aya nu mustahil. Pihatur Petrus, tingali, abdi-abdi parantos ngantunkeun sagala rupi, ngiring ka Bapa. Bakal kenging naon? Walerna, sing percaya, engke dina jaman anyar, sarta putra manusia geus linggih dina tahta kamulyaanana, maraneh oge 12 urang panganut kami bakal ngadiukan tahta, marentah ka 12 kaum Israel. Jeung sing saha anu ikhlas najan kudu pisah ti imah, ti dulur lalaki, ti dulur awewe, atawa ti bapa, ti indung, ti anak, atawa ninggalkeun raja kaya lantaran leuwih berat ka kami. Ganjaranana bakal 100 kalieun jeung diganjar hirup langgeng. Tapi nu ayeuna ti hareula, loba nu bakal jadi pandeuri. Anu ayeuna pandeuri, loba nu bakal jadi ti heula. Sakitu dawuhan Gusti Allah.